Ilahi hubir wa akrimna binairi maqalibim minna wa daf'i masa'atin anna bi ahli badri ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Syu'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil anbiya wa sani jami' sahabati rasulillah ajmain jamil awliya min masyariqi ila maghribi khususan sultan awliya ghaisil adam kutubil alamin syidina bil qadri jailan wa ila hadrati jami' mu'allif kutubil ladzina ta'allamna wa lamna mu'allafatihim khususan sayyidi syekh Muhammad Nawawi Bantani wa sayyidi Salim bin Sa'id Abdullah bin sayyidi Syekh Abi Hamid al-Ghazali Tusi wa sayyidi Syekh Abdullah bin Umari wa sayyidi Abi Hamid bin Hasan Ba'alawi wa sayyidi Syekh ila jami' masyayikhina ina makanu khususan sayyidi Syekh Abdullah bin ilari abaina ummatina wa ajdadina wa jiddatina wa ikhwanina wa akhatina wa azwajina wa auladina talamidina talamidatin jami'an minasanya lina jami'an muslimina muslimat wa mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu sareng ari najis. Kemana si ari? Sareng ari najis mutawassithah bangsa hukum allati eta anu la launa maujudun wala raiha maujudun wala ta'ma maujudun. La launa anu teu aya rupa eta tetep eta aya etanya. La launa anu teu aya rupa eta aya wala raiha jeung teu aya ambu eta aya wala ta'ma jeung teu aya rasa eta aya. Tidak ada lagi warna. Waduh, dalam hidupku suram. Wala raiha. Ambo ge eueuhnya naon. Wala ta'ma dan tidak ada lagi rasa. Hidupku tak berasanya. Rasa yang dulu pernah ada hilang, terbawa oleh gitu tanya. Oleh naon ngaranna teh? Oleh motor naon nunggu teh ninja oleh teh Linda ini hayangnya
Naon aspal. Terus wala toma jeung teu aya rasa eta tetep eta maujud. Yakfi cukup ka kanjeun naon jaryul ma ngocorkeun cai alaiha kana ieu hukmiyah alaiha kana ieu hukmiyah. Terus sok baca. Najis mutawassitoh anu pertengahan hukumanana teu berat teu ringan. Kabagi dua kamari ainiyah. Ainiyah teh nyaeta anu masih kene aya rupaan, aya ambeuan jeung aya rasaan. Eta cara nyucikeunana ain nu kanajisan ku najis ainiyah kudu dipiceun ta najisna tiluanana rupana rasana jeung ambeuna. Ayeuna hukmiyah naon ari hukmiyah? Wal hukmiyatu jeung ari najis mutawassito bangsa hukum dobituha ari patokanana eta hukmiyah allati la launa wala raiha wala tama nu geus eueuh rupaan eueuh ambeuan geus eueuh rasaan tapi dihukuman najis. Allati hakamna ala mahalli binajasati min ghairi an turu ainun najasanun. Tarifna nu di luhur. Najis hukmiyah teh nyaeta najis anu ngahukuman urang sadaya bahwa eta tempat teh najis padahal mah geus teu katempo datiah najisna mah geus eueuh. Geus eueuh kabaulin sapertikeun cikompol jappa anu geus garing ieu baul. Baul jappa. Bul jappanya. Saya sedang ngaran maneh bul jappanya. Kompol garing. Kompol garing misalkeun Neng Sarwiti sare memehna tas ngadal teh manis. Nyatu otomatis lamun das ngadal teh manis masuk rada yang ngompol bae. Kali-kali beberang na eta tas cacapean atuh otomatis sarena ge tibra puara keur tengah-tengah peuting hudang teh eta kahudangkeun ku naon baseuh sing oreng ngompol eta si parawan nya misalkan ngompol nya di udar we aya KWC sieun cenah ieu teh ngaudangkeun emak era nya di udar di dinya sampingna di udar cangcutna ge di udar lung we ka kolong baku disimut we nyokot di simut anu sajen sare deui bae ari geus sapoe saminggu 2 minggu eta Neng Sarwiti teh kota tetengan neangan mah kemana cenah cangcut abi cangcut mana Neng anu ping cangcut ping nyaho da mama tara make cangcut Neng atuh Neng anu makena ge ih mah atuh pangneangankeun itu cangcut kesayangan Neng itu adalah kenangan di mana teangan ku sorangan cek mananya teangan ku sorangan mama teh make maksud teangan ku mana oh mama ninun kemana ayo di teteangan sok lebih beres di kamar lebih beresnya balatak teu pugunya parawan ngirakeun
Beres di kamarnya sewaktu menyapuan kolong naon kolong bangku ditang ih geuning ieu cangcut teh dina naon di jolo nyampang cangcut kompingnya karena kali ke jadi ka kolong kieu eta asa balari ada ka kolongnya tengah-tengah ini ka tengah-tengah bangku aya naon podinya diingat-ingat teh nya bahasa malam marita tas sholawatan ngadar nginum naon minum teh manis nya minum teh manis loba teuing ngadar teh manisna nya teh manis nya minum teh manis dulu cenah tah loba teuing nya itu kakompolan dia cokot di ambuan teu bau kompol dicabak garing nya diletak penasaran pangset acan eta geus eueuh rupaan geus eueuh rasaan geus eueuh ambean tapi can dikumat ya dihukuman naon teh najis keneh ngaranna najis hukmiyah maka carana yakfi kajarul ma'i alaiha cukup merotan sekali ogenan banyur kucai sekali suci ancromkeun ya kana bak atawa di banyur bak gede banyur kucai sasiwur tuluy asupkeun kana panggilingan dong nanti mesin panggilingannya garing lah pakai atau basi kene bisa menek istrika sedut istika pakai langsung untuk kesayangan teh ta mutawassithah hukmiyah atawa digan kolor kakompolannya digantungkeun pagar tadi sesuai kuman atawa gantungkeun pakunya digadu di gudang di madrasah segala rupanya balatak aduh pusing kita cari urak gitu ya diantep ke 10-20 minggu kekera ditangdi rasa bau kompor anu tadina bau hangsil jadi naon tah ka angin taeta mutawassithah hukmiyah geus rupa nu rasa nu ambuan maka cukup banyur kusakali walau min ghairi fa'ilin sanajan eta di banyurna teh lain ku pagawean nu migawe contoh kalimat tadi sapertikeun kahujanan kahujanan tadi teh nya kompol eta tah kolor nu geus kitu geus lila kakompolan tadi seuseur nya digantungkeun dina naon dina tihang gantar satu waktu hujan suci suci dina mutawassitu aini augena nu aya jentulan keneh aya naon tah jentulan keneh rupan tai kotok teh mah tai kotok dina lur teras maka cara nyucikeun teh sing jadi hukmiyah ulah nyenengnya cumpa tai kotokna medokna mung tapi surgaeun eta nya pibidadarieun angwa di tempat-tempat naon tempat-tempat ibadah di madrasah di masjid aya tai cak-cak paheula-heula eta teh pibidadarieun cenanya Pak mung nanya kalaka ngabalaan salah sebalikna tah jumpa nya nyumpana mung ngesek-ngesek naonna engkena naonna lapna napal itu kudu langsung dipiceun contoh kunaon ku kertas ku korannya atau ku daunan ku tapas langsung dipiceun cokot jentunanya anu sisiga coklat teh nya kesek piceun nyokot kertas di kesek piceun ayo dikesek-kesek kuno garing silakan kayaknya silakan lap di basihan misalkan nepi ka yakin eueuh rupa eueuh rasa naonna ambuna lamun geus rupa rasa ambuna
maka eta geus hukmiyah tinggal nyokot cai saeutiknya cai sagelas kucurkeun we kana tempat urut tadi najis atau urut ngelapanana hukuman suci hukuman suci eta caina kumaha lap bisi ti soledat baturnya suci nama suci kan teu bisa nyucikeun jadi nota lantai anu geus dipikeun naon tah taina nya tai hayam tai cak-cak geus eueuh rupa rasa ambuhan geus hukmiyah tuluy misalkeun nyokot cai biasa nama mun masih suk teh dina lapnya lap disucikeun lap peuleut meusan dibawa we ka tengah kana teras ka tengah imah kucurkeun tah ngucurkeun sina ka guliwengan urut tadi ngelap eta na cai eta anu aya dina anu aya dina lantai dihukuman suci gosalatun najasah cai kumbahan najis sebutan teu nyucikeun ngaranna cai mustamal gitu carana cai mustamal urut make mustamal teh cai randa mah cai randa make segala tah jadi kajandanya terus teh piceun tong piceun mah bisi ti soredat saha baturnya anggo tempat umum mah bisi kumaha tah bisi lulumpatan teh sudiplak piceun terujitnya ngan sanajan teu dipiceun ogenan da eta teh geus dihukuman suci ngan pedah teu nyucikeun kitu dijieunkeun hukmiyah heula yakfi kajar yoma ya alaiha tuh jadi najis hukmiyah mah geus kumaha cenah mang eueuh rupaan eueuh rasaan eueuh naonan eueuh ambuan tapi dihukumanna najis jadi atuh najis teh situasi teh aya disebutna aya nu katempo keneh dohir keneh nemra keneh ku panaon katempo ku irung kambe ku letak ku letah karasa aya nu geus teu katempo teu karasa teu ka ambe tapi dihukuman najis teu beda jeung penyakit kitu nya penyakit aya penyakit anu katempo mana tenda mujudun kitu aing aja hutu eta mane teh tanah kolor mini ngagayot kitu naon aing burut teman-teman eta kunaon dilakban kitu taleungeun bisualnya bisul katemponya katempo misalnya udahnya ingket mana lumpang dijalikeun tadi na motor teh temponya katempo mana humarulung bae kadenge ku ceulinya humarulung bae aduh aing jadi huntu aduh aing ge noda panas dalam demam ya dicabak di dalam panas kieu kunaon maneh wah naon tah kitanya eta naon tah penyakit dohir gering omeana nya obatan saruan aya nu teu katempo kok jag lelumpangan jag panaon nasihat bisa nempo cerina bisa nempo pabarakatakan seri kayaknya jag biasa jag lumpangan kemana-mana gini tajak apa eta pas adan naon ngees ya waktu berjamaah eueuh nya waktu ngaji eueuh nya teka tempo juga teka tempo muliang nante kunaon maneh teh eta boga penyakit di jeronya saruanya ngaranna penyakit batin berarti penyakit hukmiyah nya aya naon tah aya hukmiyah najis hukmiyahan anu gering jeroan sarua eta ge kudu dibersihkeun kudu disucikeun beresan piceunna-piceunna resep kene maksiat eta gering kana nya resep kene maksiat resep kene ki ninggalkeun ki kewajiban mentingkeun paharaman
Eta naon tah makanan-makanan can bisa ngajaga gitu nya. Terus aduh tuh eta aya penyakit hukmiyah penyakit sarua kudu bersihan ami sehat ami suci jadi aya suci lahir suci batin suci lahir suci batin kaasup ayeuna Indonesia urangnya duka keur kumaha ya geureung koropok jeroana namanya arareeng gadaring doakeun urang ini mulai dari diri sendirinya urang sing naon sing sehat eta sehat eta tadi tah sing daek berjamaah daek ke pengajian daek tutup aurat itu jauhan paraman tatimatun ari taji penyempurnaan aya tah tung tatimatun memeh kana pasal hayatnya walau tanajas sama'iun lamun maka najisan naon ma'iun barang anu ajur teh caraning minyak kletik minyak goreng atawa kecap atawa angeun atawa naon deui mang cai susu cai kopi ajur nya ta'adzaro tathiru maka udur naon tathiru nyucikeun anna eta ma'iun saya mau disucikeun deui kletik sabak tah minyak sayur sabak 2 kulawa leuwih eta kapodolan cak wayana najis kabeh nanta najis kabeh rek berubah rek henteu lamun ajur keneh atawa keur naon keunian minyak kletiknya na kancah gude pisan katel gede pisan keunian eta aya naon aya burit ngacreng tau kur ngagoplak keneh wayana naon tah najis kabeh teu bisa disucikeun deui Riana sallallahu alaihi wasallam sabab kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil fa'rati tamutu fis samani kantos taros dina tentang berit yang tikusnya tikus tamutu fis samani anu eta berit teh paeh dina minyak kumaha kanjeng Rasulullah ingkana jamidan lamun mah eta minyakna teuas minyak naon teuas teh minyak ngebatu minyak paeh minyak ngaganu minyakna ngaganu modelna minyak ngaganu model gaji ngaganu kanya minyak paeh kan ngaganu kan paeh ngaganu tak kumata lamun minyakna ngaganu keneh paeh fa'alkuha maka kudu anjeun miceun kana eta paro piceun bae naon tah beurit cabut taburitna jeung wa mahaulah jeung perkara anu aya sakuringan baju urut naon urut awak beuritnya urut awak beurit cokotan piceun kumaha anu sajena pake tamah silakan suci kumaha lamun ajur lamun eta minyakna ajur gajina ajur cara anyar meunang ngahandeukeun kana ajurnya anyar meunang ngahandeukeun cereng teh bangkong cereng kadinya wayana eta mah najis kabeh pala takrobuha ananya hukbu pala takrobu maka anjeun kabeh ulang ngadeuketan kana eta minyak sabab najis wala yahilu intifa'u bidzalika teu halal ngalap manfaat kana eta minyak kasairin najasati rutubati sapertikeun sakalina pirang-pirang najis-najis anu bararaseuh ta'ala kecuali dipake di jieun damar illa pistisbain dipake naon tah damar minyak naon damar baheula makan make damarnya tempor oncor ayeuna paling ge naon tah obor namanya paling ge obornya
dipakai minyak jang damar pakai taman silahkan. Awali amal di sabun tadi dijieun pakai sabun nyeun naon nyeun sabun bahan pisabuneun kadituna kan di kumadinya sabun kan di kumadi tadi taman silahkan. Awtoli dawabin atawa dipakai mulas gegermetan kumaha jang ngebancang tai minyak tanah minyak tanah kanaonan kanajisan jangan mantah ajang mulas sirum anu sok naon gini atau mulas puanya mantah puana sirum nu ngabring teh dipake mulas eta jang mayan silakan wasupnun supunun bidunin jeung dipasupunin bidunin jeung pikeun kitu parahu anu make naon minyak mutanajis silakan eta mah silakan au najin ngan masjid mah ulah dicaangan ku naon ku najis minyak tanah kanajisan dijieun damar minyakna ulah dipake nyaangan naon ulah dipake nyaangan masih teu meunang eta mah teu meunang. Faslun fi bayani qadril haid wa ma yudkaru ma'u wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'na bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqiha lana fi dinina tawassalna ta'limin antan syukuna wa antan syukuna tawassul